teuing ku leuleus taya tangan pangawasa diuk dina jok mobil teu nangreu golosor deui ngagolosor. Mobil ngadius ka Ciater muru panginepan Villa Sari Alam lain arek mondok ieu mah rek ngadon refreshing ceuk barudak ayeuna teh mah bari sakalian marandi di kolam renangna anu caina panas. Kitu soteh bubuhan dibawa ku minantu nu ngadunungan kanu kagungan Villa Sari Alam. Bager pisan aranjeunna teh tarang ngoretkeun ulah boro ngojay najan mondok oge sok ditawaran. Ngan kuringna we ngarumasakeun maneh. Sadatangna ka Villa barudak mah teu reureuh heula langsung bubulucun gebrus marandi siga nu barungah pisan silih simbeuh kokojayan bari garogonjakan. Sabalikna kuring bororaah hayang ngojay atawa ngeueum awak teu puguh rasakeunana. Leuleus teh teuing ku leuleus nungguan waktu nepi ka sore asa kacida lilana sajam jadi karasa sabaraha jam. Panon poe siga nu hoream ngagilir ngoleset ka belah kulon. Kalah paperdut we mimiti rabul minuhan wongkon Villa. Waktu sore teu burung datang barudak ngaruniang haranjat tina pangojayan sanggeus diaranduk terus digaranti baju teu poho marake jaket nyingkahan awak tina katiris hawa gunung. Sanggeus pamitan sarta nganuhunkeun kanu jaga da nu kagunganana aya di Bandung. Kuring terus mulang. Mobil ngoloyong ngaliwatan panto gerbang ningakeun Villa. Saja jalan awak minggin teu puguh rasakeunana hayang buru-buru geura tepi ka imah. Barudak mah sarare bakal ku capek meureun. Sadatangna ka imah teu sirik nameubeutkeun maneh kuprak kana risbang meunang saminggu diopname di rumah sakit. Untungna boga kartu BPJS teu burung kapake. Alhamdulillah bisa ngurangan biaya beukeur obat jeung kamar perawatan. Aya di imah acan cager bener awak masih keneh karasa lungse gawe ukur nyangkere di bale. Ubar mah aya sababaraha rupa nalamru di juru kamar dina meja di wadahan piring alas. Keur ngararasakeun kalungse di buruan aya nu nyalukan. Budak lalaki nu nyalukan teh sorana mah sora tetangga nu aya tukangeun imah. Sababaraha kali nyalukan tapi teu terus ditembalan didengekeun bisa salah. Tetela sora budak pemuda si Yayat tetangga tukangeun imah. Pak, aya nu nyaur. Ceuk si Yayat. Saha? Itu Pak, saurna urang tarung paduduan ayeuna. Leng mikir nah make aya nu ngajak tarung segala. Di pikiran kulincas kalinces lir ibarat lampu cempor leutik ka tebak angin. Launan pes seuneuna pareum liwat ngaliwatan alam sampeureun poek mongkleng buta rata ceuk nu bohong mah teu katempo tungtung curug-curug acan. Poek pisan meredong taya cahaya sakole nyai. Diburuan bener aya hiji lalaki make sorban. Awakna pendek purekel ngajega pasang kuda-kuda. Kuring turun kaburuan nyampeurkeun launan song sasalaman. Nu ngajega teu malesan malah kadon mundur bari ngepeskeun leungeun kuring. Penasaran disidik-sidik tetela manehna teh lain sasaha nyata-nyata tetangga imah eces pisan aya tanda dina dirina. Panonna pecak kunaon manehna ngajakan tarung padahal asa teu boga musuh hirup teh. Tapi ras inget kana kajadian ka tukang samemeh kuring gering
Kungsi pembantu manehna ngomong dititah kudu nunganana meuleum menyan jeung ngawurkeun kembang di hareupeun warung kuring. Jadi waro inget teh bisi jadi ngipiskeun iman teu kanyahoan manehna luncat bari nyepak satakerna lob kuring lob mun eta sepakan keuna ka kuring piraku kuring teu ngabeng. Sepakan disusul ku peureup nu buleud hiuk hiuk ngaliwatan puh ceuli bangbaraan. Sababaraha kali kuring ngagiwarkeun peureup manehna mingki nafsu sabab tonjokanana henteu keuna-keuna ka kuring. Sakalina kuring malika nonjok ceplos deui teu keuna kalah angin we ngahiuk kasurungkeun peureup. Tetela manehna lain lawan-lawaneun memeh memuru. Pangabisana teu bisa disebut lumayan. Tarung lain sakedeung-sakedeung geus karasa lilana. Buruan urut tarung redug tapak suku tatangkalan nu aya di sakuruling buruan kumpul katincakan. Panyaweran sawareh kentengna pruk-prek pareupeus jeung saremplek urut KTJ. Hiuk peureup manehna ngahiuk kuring helob suku direngkaskeun ka manehna bari dibarengan ku peureup nu buleud. Hiuk jebrod peureup kuring keuna kana mamarasna soloyong manehna goloyong bruk nambruk sisi kamalir. Ngapan ngahegak naik turun peureup masih keneh buleud panon muncereng nyidik-nyidik nu nambruk. Kolesed manehna hudang lalaunan kuring mundur saeutik sayaga bisi manehna narajang teu kanyahoan. Teu salah tina panyangka manehna nguniang hudang jeleg nangtung deui sabihara-bihari jiga nu teu aya kanyeri. Kuring mundur bari metakeun kuda-kuda bisi manehna narajang. Hiuk hiuk aya nu ngahiuk hareupeun beungeut. Lob kuring lob sabaraha kali. Hiuk kahandapeun suku kajleng kuring ngajleng celek dina suhunan nu diheumbatkeun si horeng bedog